sasasih deui ya ceempat bade dagang kupat na 1004 sok dijual kanu hajar surang nganti ka gedet saha nu hajat kan sakedeut teh rek aya nu ngawinkeun oh tetangga onangan Neng Ani cenah arek nikah kajang Randy urang kawali oh nya eta jangan teh sok kaimpi-impi ti kamari kaimpi teh jiga kunti malahan mah Kageden naon kemana ieu si Mang Badu teh wae datang ayeuna datang cika suka tuh gerawan Mang Badu teh ka dieu nah nya Mang Badu teh kela atuh sok urang le ece teh ieu boga katugeunna ka Mang Badu naon sawah ece kunaon gara bayangkeun ku ece teh si cai teh geus diomekeun ka sawah ece teh eta ku Mang Badu teh kala dijejelan deui ditutupan kan ece teh heuneut damun aya ka dieu Mang Baduna ku ece marek dikulub dikulub pokona mah aya naon ya tadi ge aya tadi ge di dieu cicing aya naon pogo ece teh neangan Kang Badu aya naon teangan ece teh aya ku teh ngeunah teu kan aku naon ku cai ku naon cenah cek tetangga ku Mang Badu mah penet kan ece geus semua butuh Pak ieu butuh pisan ku cai butuh pisan da eta hayo di kocor-kocor sorangan urang ge mah lamun butuh teh ku cai teh ulah diasupkeun kabeh ka Mang Badu bere kanu ece saeutik mantuanana eta tara mantuan pajak pasiat ece teh sok pasan naon sok lah dar ece mah siap naon jika dengan batu iya laun cukup kita cepat main lugu kan hanya kalbu huntu ledek awas ya ece ge balas 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 sok halus aya nyeun sonsong aya bodong eta banget Mang Badu manis songong bangetna jiga entong oge kita ceruci gede balik nama awe eta buju cepat mandi gede ala ka jiga toge iya Gusti jalan-jalan ke Cikangkung ulah pokok mau pitung Mang Badu teh emang jangkung ngan hajakana jiga leutung ngalahuwi ka Cikone nyampe tukang manos eta ceumpat bujurna mah tengeng jiga tutup termos salah coba diganda teh apaleun nya gorengnya bisa nya sok beren halus apaleun jalan-jalan ke Cimohong papanggih jeung tukang seeng Mang Badu teh ulah sok songong eta bujur jiga nguningkeun nongeng tah gini abah hadieu tahun ieu teh bah cepat yeuh kapan cerang mereka palangan deui haluang sejak malam eta kuan gelanan naon atuh iya Pak Dio lu papang aya wae sok ka dieu gawat abah Adio La ilaha illallah. sok ka kulit di abah nang kul tadi enak kul sok undang aku heeh kada kul di dieu sok Mang Badu di dieu sok urang teh ka sono ieu teh ye Teh aya naon ayo wae cekcok kita di kupingkeun teh. heuh sasakalana mah kieu abah Kumaha? ece teh tadi teh sore teh benetan cai Heeh. ari teh dipentan di ku Mang Badu Heeh. atuh ece teh ngeunah ka pangaran matra bantuan gawe eta mah butuh kan otak teh ngeunah ngaledek tengeng-tengengan bujur tengeng toge beungeut jiga toge coba nih ngeledek ka ece jiga toge Eta teh.
soal cerita diledek deui sarua tengana gitu juga lutung. atau debongan ke ece mah komo jiga toge atuh Heeh. itu Caina hayang. Heeh. Gak enak mung ya. Ayeuna teh abah teh kudu naon ka dieu teh? urang sisindiran Sindiran. cing sok kumaha atuh sisindiran anu alus teh kan abdi Anu mah geus sok alus. tembang Aya anu alus teh Sok naon? lahi hiburan. Kan hayang kieu gitu da. Ada lamun di sinera sorak. Lamun ngawi sorangan da asa teu betah. cing sok kumaha atuh Teu betahna teh kieu ye. Hayang sareng kacapi. kayak di kacapian masuk abah yang ngedengekeun heula cing sok Saulumut dina batu. Aya kuya di muara. Masing emut kana waktu. Di dunya urang umbara. Eta teh lagu eta teh. Urang teh kudu emut kana waktu teh di dunya teh urang teh sakedap. Kereta api di sate. bersih abah teh can beres Yay, riweuh. heula riweuh kan bakal kabagya ke oge Kabagian dibere hiji sewang. anu abah teh aya lukut dina batu Saulumut dina batu. cau lumut dina butu Heeh. terus Di muara aya kuya. wah aya kuya Masing emut masih emut kana waktu di dunya urang mara. orang teh ulah Bener. kamalinaan kening di dunya Papatah. Eta sabab udah geuningan sangeunahna di dunya teh urang teh. teu apal geuningan ari umur mah Cokot. teu kolot teu budak teu aki-aki teu nini-nini Nah eta teh umur teh aya laguna. Geus nu bisa kana kacapi. Heran dina kireja. Cing. apa keur saya dina kita jah Cicing heula anak. kumaha Saeran dina kiteja palataran babaleran. Itu kumaha diteras teh pangeran teu bebeja nyabut nyawa teu kanyoan. Tuh geuningan ieu. mani Pangeran teh teu bebeja. Nyabut nyawa. Nyabut dicabut teh nyawa teh teu kanyoan. Urang geus sugan engke sugan isuk cenah. Euy ek dicabut nyawa teh moal. Abah iraha. Ya. Naonana ira? Nyawa Alah. ulah wak. Yay. buating abah teh heula eueuh paneuri buating abah teh heula eueuh paneuri salah itu teh Kumaha? nya abah teh heula eueuh paneuri Daek. daek kita mengadat tadi daek Balik ka deui mung deh. San sadar. Can sadar. Kalau masih kena si ieu. abah Tisok tisok aya di teu aya. kumaha Kitu patenggang tah ieu aya di kacapian. aya di teu sisindiran Eta situ patenggang sok. aduh tadi sisindiran aya hiji deui geuningan Aya kumaha piring pisin diragaji cek alah nya colenat di kalapaan. Abdi isin ku paraji boga anak teu bapaan. Mata neneng teh ulah gagabah. Ulah gagabah. Hirup di dunya teh. nya Cek abah ge tadi teh mah lila, urang teh nu marah di alam dunya. komo deui ayeuna nya Komo di beneran. ayeuna tahun 2001 seueur kejadian. 2000 hiji. 20 hiji. Heeh. Hiji. Tah bogaeun Linjung aing geus bogaeun mun badu tengah Ngalahui kaci koneng nyamang aya kang bandos ceempat bujur depan juga tutup termos Lebih pabruk. Termos. Balik atuh. Ilaha jika illallah. namanya masih keheuleuan ka ece kareta api di sate Keukeut. kudu serdi usang oseng urang kudu hade hate kasasama ulah goreng
Bener bilang kan Kurang Badut teh kereta api di sate. Bodosan di usang-usang. Heeh. Orang kudu HDHT. Heeh. Asa sama ulah go. Mata pula semua ledek 3 termos dempak. Urang teh kudu aku. Saha juga termos. Ya, gitu. Goreng. Aku jeung dulur serembur. Aku jeung dulur sa gubernur urang teh. Ulah pahyang ya kacai kudu Bener. Kadarat kudu jadi salogan. Ulah pake akia anu sok nyebut ka pake akia mah kieu. Kumaha? Dur, kia dur. Manggawe nu kia Magawe mah. eta mah muning. batu kekatuhu Urang jeung teh kudu kakensa. silih asa, silih asu, silih kekepan. Silih Silih pikada. asa, silih asu, silih asih Iya. gitu. Kacai jadi sawi kadarat Teh salogan. mung Kacai maning. Kadarat kudu daek salat. sapait sama manis mung hayang amis ya. Oh, ai kana pikeun. Nu gelo Bang Badut mah mung pahit nah hayang geus wae. Yang manis we. Urang teh hidup Kudu teh dipika ayam. kudu daek Cing pahit atuh kudu kudu daek kudu amis aya na. kudu aya naon saneat heula kitu cek kolot mah cek kolot. Malada atuh ila badataam. Heeh. Nah, ona teh teh. Nah, artina teh? Jadi kieu ye mah meunang kebahagiaan urang teh salagina can meunang kasangsara. Ulama mah tah kitu cek dina eta nama. Tapi Peter kayaknya Kang Banteng. Ye, itu dah. Mawa ka sugeng mah salagina urang kudu sangsara heula, heulanan teu ujug-ujug kaya. Kudu kerja keras heula urang teh. Bener. Bener pisannya. Bener eta bener. Heeh. Nya Cing sok abah boga kana sindiran teh. teu isiniran mangan lagu aya. Sok atuh lagu naon. Sok atuh lagu naon? Ah lagu naon we eta mah. Pateng we. Lagu patongeng. Patenggang. Patong-tongeng. Situ Situ patengan. Situ. Patongeng. Marong. Nongeng teh anu ieu atuh nu keur ngaramet. Keur kanur. Bari kieu nya, Bang. Sok eta lah eta heula Sok eta. kayaknya Petikan eta. Sok ketuk ge saeutik Baduna ku atuh urang kecapian. Situ naon? Patong. Patenggang. Patenggang. ngaco eta mah ngaco. Situ patenggangnya. Ci Sebayar waduh. situ patenggang endap pamandangan tempat pangjujugan barudak ngorang ngahaja datang yang impian ngayap-yap jajaka datang kembang impian datang mawa harapan diantar imut kadeudeut rasa tresna yang dipasini handapeun awi kiwari baris ngajadi situ patenggang situ patenggang hampura kuring rek mulai
asa kabaheulaan gitu. tah matak seri Sunda teh urang tingkatkeun ku urang teh urang Ulah dipareungkeun kesenian seni Sunda teh. Hayu uang tingkatkeun, uang bangkitkeun gitu. urang mah urang Mulai. Jawa Barat Uang memulai seni Sunda ku urang. Terus bisa. Teu dimulai ku urang mah malah anu memulai Sunda teh, urang Sunda teh gitu. berarti urang rasana Nya gitu. Tah gitu pengennya Nuhun, sakitu wae pakitunya teu urang teh Kang Badunya. nuhun. Atur nuhun ya kasadayana. Urang teh panggede pekernya wengi Nuhun. enjing. Dina wengi enjing tepang deui nya. Mohon sareng Kang Badu, sareng Cek Empat, sareng Abah Ubaras. Mohon, mohon, mohon. Itu. Sakitu bae ka pamirsa sadayana. Urang di lajengkeun di wengi enjing ya. Lagu enjing mah bakal langkung Rame. rame pisannya kan. Sakitu bae atuh. Hatur nuhun. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.